Man qoba katilu nyarioskeun ngaosna Said Abdul Qadir. Saparantos anjeunna ageng lajeng ngajugju ka guru-guru anu laluhur, ka alim-alim anu utami di dinya. Anjeunna ngala pirang-pirang ilmu sareng sifat-sifat kautamian. Sadayana guru anjeunna pada nyarioskeun kana calakanana. Ari ngaosna ilmu fikih ti Abil Wafa Ali bin Aqil sareng ti Abil Khattab Al-Kalubi. Sareng ti Abil Husain Muhammad bin Qadhi. Ari ngaosna ilmu adab ti Abi Zakaria At-Tabrizi. Ari ngaosna ilmu tariqah ti Syekh Abil Khair Hamad bin Muslim bin Walwah Ad-Dibasi. Ari dianggoan ku anggoan supiyahna ku Qadhi Abi Sa'id Al-Mubarak. Anjeunna henteu lilen-liren nerekel hanjat kana pangkat kasampurnaan anu luhur kalawan pitulungna anu maha agung. Sehingga anjeunna calik dina luhur-luhurna kapangkatan, anjeunna singkil kalayan pamaksadan anu tetep satakiat yen bade nyepeng sareng ngongkek kadali nafsu. Anjeunna bade dipengkolkeun tina karesepna sehingga anjeunna kenging 25 tahun nyaeta calik dina tegalan Arab tepat-tepang sareng jalma. Subhanallah. Kalau sekarang mah berarti tatapa ya, puasa atau tirakat. Kita jangan 25 tahun lah. Sebulan saja kita comel ya. Pasti kita gugurutu lah kukurutus. Tapi Sultan wa Aulia ini luar biasa. Syekh Abdul Qadir mah kuatina tirakatna puasa. Maka wajar sareng pantes menang fadl ti Allah. Menang karomat berbagai karomat di luar akal. Subhanallah. Mudah-mudahan manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.